tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mangjaya sapara kanca merenraskeun hanca dongeng katunda. Para mitra anu mulia, Enden Sukmawati ngareret ka saurang lalaki. Waya gigireun Nyimas centring keling panonetep seukeut ka eta jelema barisannya namana nage apal. Eta teh bapana Nyi Inah ngan kunaon aya di dinya jeung siga nu betaheun aya di eta tempat. Nuhun Nen Sumping ayeuna mah tiasa ditepangkeun di dieu bari dina kaayaan salamet. Boro jisim abdi bade midarian ka Nen da Nen teh leungit ti panyara. Nuhun aya tepang bagja jisim abdi teh Nen. Pokna Nyimas centring keling ngebrehkeun ka bunga hate. Tangtu mana yang ngarasa bagja papangijin kami centring. Lantaran mana bakal gampang newa kami. Terus mana bakal diasupkeun ku maneh ka panjara racunnya. Ya, ka alam siluman kami teh ku maneh. Kitu permaksudan maneh teh centring. Keur kami kajian modar jeung batan kitu ka ayeuna mah. Keheulaan ari kudu jadi pangeusi alam siluman di panjara mah. Eueuh pisan hampurana lanceuk maneh mah sia centring. Sakitu kami babakti kalanceuk maneh mang puluhan tahun. Sagala kepentingan diuruskeun. Aya kadua dibere bintang kami teh, dibere penghargaan. Ieu mah kalah kahayo, kalah diganti ku si Euis. Kitu sanes kitu atuh da ieu pokona mah dipilarian, pokona mah sing percanten ka abdi. Ieu Nen teh bade ditulungan ku abdi keun perkawis pun lanceuk da memang kitu kaayaanana. Pokona mah bakal dibelaan Nen teh ku abdi. Sami sareng kapungkur-kapungkur. Moal diasukeun ka panyara Nen moal malah mayu kurang babarengan ngahijikeun kakuatan ngara urang gampang ngacaukeun manusia. Bohong sia Nyimas. Saukur pangolowan wungku eta mah. Yeuh. Eta mah ngan saukur bibir wungku dasar siluman. Siluman teh atuh sia mah pinter malu kaleko basa. Apa lanceuk maneh ge yeuh nyatana Kangjeng Raja Prabu Cakrasena pohara ngewaeunana pohara secebeunana. Sabaraha aing mah deui. Ayeuna mah moal Nen malah sakali deui nya. Kuring mere katerangan ka Nen yen Kangjeng Raja teh Kakang Cakrasena ieu mah pohara bageurna. Pohara nyaheunana ka Nen teh malah mun teu percaya mah engke bisa dibuktikeun, bisa ditetelakeun ka aya nu sanyana, ka aya nu sabenerna. Keukeuh nerangkeun kaayaan diri jeung Kangjeng Raja Cakrasena. Nyimas centring keling harita Nen Sukmawati katempona siga nu keukeuh amekeun jeung ngewa ka dirina. Keukeuh dina kaayaan nu curiga jeung bang-baungeun ku kajadian nu geus kaliwat. Memang asup akal oge mun Nen Sukmawati teu bisa dipercaya kitu bae kana omongan Nyimas centring keling. Kajadian manehna nu diasupkeun ka panjara racun ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena bari jeung keris titisan iblis nu jadi andelanana direbut geus ngajadikeun hiji bukti nu tetela yen Kangjeng Raja pohara ngewaeunana jeung pohara ambekeunana. Sasat geus teu bisa dipuntangan deui, geus teu bisa dijadikeun pamuntangan deui. Nen Sukmawati tacan apaleun lamun aya hareupeuna teh dina wujud Mang Sukro apan sanyatana mah Kangjeng Ratu Cakrasena. Kangjeng Ratu Cakrasena nu ti heula pohara nyaheunana ngan jadi malik ngewa pedah manehna mikeun tumbal Nyi Euis lain Nyi Inah. Di pihak sejen Mang Sukro nu kaancikan ku siluman Cakrasena pagaweanana ngan saukur nyerenge ngabandungan antara Nyimas centring keling jeung Nen Sukmawati nu keur pacental-cental parebut aturan. Harita teh parearea omong manehna teh ieu nyalahkeun kana kaayaan Nen Sukmawati nu sakitu amekeun ka dirina. Da memang manehna ti heula geus nibankeun hukuman pohara beratna. Ngan soal ayeuna Nen Sukmawati bisa datang ka dinya tetep ngadatangkeun kapanasaran jeung kaheran keur Prabu Cakrasena. Najan kitu manehna tacan loba omong naon-naon lintang ti nyerenge seuri. Bangun resep ka Nen Sukmawati nu amek-amekan ka Nyimas centring keling. Nen Sukmawati nu panasaran kana kaayaan lalaki nu rupana siga Mang Sukro bapana Nyi Inah ti lembur panyinangan pok harita tumanya ka Nyimas centring keling. Nyimas centring keling saha sanyana ieu lalaki nu aya hareupeun kami teh? Nga bangsa manusia atau bangsa siluman?
nanyakeun kitu sotenan pedah kami tacan apal tacan bisa nganyawankeun ka aya nu sanyana Nyimas. Cek tetempoan nen kira-kirana saha tema Nyimas centring keling kalah malikeun anya. Cek teh nyoan kami manehna teh siga Mang Sukro bapana nyina ngan barangku kami ditelek-telek disidik-sidik tetela manehna siga nu kaancikan ku bangsa siluman. Panen geus luhur ilmu jemar ku panalar kapatri kau pangarti kapal kasipuh ku pangaberu nanden teu bisa neguh atawa teu tiasa nempo ku panon lahir kana kaayaan jalma anu katempo siga Mang Sukro. Cing urang palang heula Nen Sukmawati tuluy meuremkeun panon manehna meleng ku panon batin hayang bisa nempo kana lelembutan nu aya di diri Mang Sukro. Sanggeus peureum sakedeung berai beunta pok ngomong dari anak. Geuning tetela Kangjeng Ratu Cakrasena ieu teh teu sangka Kangjeng Ratu Cakrasena geus ngancik dina raga badag Mang Sukro. Ya kuring geura tewak ya, geura asukeun ka panyeran racun di alam siluman. Sok geura tewak. Nen Sukmawati siga nu pasrah sumera. Najan kitu nya maneh li tewak tangtu satekah polah manehna ngalawan heula. Syukur Nen dipanggihkeun jeung kula. Moal ti semet ayeuna kahareup kula moal nyilakakeun ka anjeun. Malah kula janji baris namahan ilmu panemu jampe pamake ka diri anjeun. Ngarah anjeun jadi bener-bener ngajanggelek jadi jalma nu pangsaktina sa alam dunya. Samemeh kula ngadadarkeun kaayaan kula jeung Nyimas centring keling. Samemeh ngadongengkeun kajadian nu tumiba ka dirina. Cipok anika geura caritakeun sagemblengna. Ngeunaan kajadian nu kaalaman ku andika salila ieu. Pokna Kangjeng Ratu Cakrasena siga nu geus leungit nafsu, leungit amak jeung amarah ka diri Nen Sukmawati. Nen Sukmawati olohok sakedapan mah asa teu percaya jeung teu yakin kana naon nu kadenge ku manehna. Tacan ge leungit kaheran wireh nempo Kangjeng Raja ngancik dina raga badag Mang Sukro. Ayeuna katamah ku ngadenge katerangan Kangjeng Rada. Nuarek ngayakeun kalakuan naon-naon rumatak ngabinasa ugu sakedapan manehna teu loba omong naon-naon ngan barang yakin eta ucapan Mang Sukro siga nu bener jeung nya jeung hatena mangka kakara yakin kana kaayaan sanyana keur diri Nen Sukmawati nu matak pok manehna ngomong. Jadi bener nu ngancik diri Mang Sukro teh Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Bener pisan kula. Bener moal ngayakeun tindakan ngabinasa morek ngewak di kami Kangjeng Raja? Bener. Malah bakal leuwih mikanya ngingetkeun kaayaan si Euis teu beunang dipercaya. Mun ayeuna teu mikanya akan dena reka saha deui diri kula pakukumaha. Syukur mun kitu kaayana mah kuring ngarasa atoh jeung sugema. Kieu sanyana mah kajadian nu kaalaman jeung tumiba ka diri kuring teh nya. Kuring bakal didongengkeun ku kuring ti mimiti kuring bisa kaluar ti panyara tug nepi ka mangsa ayeuna. Geus kitu mah teu loba omong naon-naon deui. Bari jeung hate nu pinuh kapercayaan ka diri Kangjeng Raja. Barabat Nen Sukmawati ngadadarkeun sakur lalakon dirina. Didongengkeun ti mimiti manehna dikaluarkeun ku Kibura. Tug ayeuna keur abur-aburan lantaran neangan keris titisan iblis nu ngadadak leungit tina leungeunna. Jabat kitu manehna ge ayeuna keur meunang karewas. Alatan eleh jajaten ti Nyititi. Ayeuna ge apa Nyititi teh keur ngamudag manehna. Tah kitu lalakonna kuring teh Kangjeng Raja. Bingung puguh ge lah sugan teh dina naon teh di dieu eueuh saha syukur geuning aya Kangjeng Raja si horeng jeung Nyimas centring keling. Teu kieu naon teh puguh bingung kuring teh ayeuna teh. Cek Nen Sukmawati sabada mungkas dongeng kaalaman ku manehna. Wah, jadi kitu nya. Tetela ka diri si Titi aya nu geus nulungkeun ilmu pohara luhurna. Beuh. Aya kitu teu sangka ngan eta keris titisan iblis nu geus kapibana ku Nen. Ayeuna make leungit deui sagala nyiar-nyiar pikiran. Numatak disim abdi ngarasa bingung teh duka saha anu geus malingna bet aheng naker kajadianana. Wah, sigana urang kudu gancang mulang ka alam siluman di negeri Buana Lila ieu mah.
kahiji keur ngasakeun deui ilmu lantaran kula hayang nambahan ilmu panemu jampe pamake ka Dimas. Atuh kaduana hitung-hitung nyumput ngarah teu kapanggih ku Nyi Titi. Nya kitu deui diri kula ngarah teu bisa gancang kapanggih ku diri Jang Darta. Nyimas centring keling siganaina Kakang mending rek mulang heula. Ngan Nyimas rek milu moal. Mah we Kakang heula jeung Den Sukmawati. Memang Den Sukmawati priyogi ditambah ilmuna. Soal si abdi mah moal ka ayeuna ka buana lila Kakang. Margi hoyong ngadatangkeun heula ka Darmaga. Jabat eta tetapan senang hate mun can bisa ngawarasi basabda jeung si Santi. Keur engke dilaporkeun hasilna ka ditu. Tema Nyimas centring keling. Jadi maneh nama embungin diajak ayeuna ka alam siluman negeri buana lila. Ya kitu teu naon atuh. Ngan sing waspada we salila andika ku melenang di alam manusia. Jabati eta taya salahna mun meunang kararepet meunang kasusah datang ka Kakang. Unyuk sumanga Kakang keur soal Nyi Titi mah. Jeung si Darta, jeung si Santi katuh si Sabda rai nu bakal ngawarahna tuman lah. Nyimas syukur rai kitu tekad anjeun sakalian nya pamalurukeun soal kristitisan iblis. Pokona mun bisa kapanggih ngan mun tepung jeung si Burak bejakeun we kami milu ka buana lila kitu nya. Ceuk Den Sukmawati Daryana keur ngomong harita ka Nyimas centring keling bari jeung mere pesenan mun panggih jeung Ki Burak. Tenanglah soal kararitu mah enteng nyamuga-muga we keris nente engal kapibana. Namun tepung jeung Jang Darta omat ulah rek dibinasa diweureun meunang ngan ulah nepi ka cilaka we Nyimasna. Tenang we atuh naha bari dicimponan ka hayang kuna nyinen ge. Geus kitu mah terus we Kangjeng Raja Prabu Cakrasena nu ngancik dina Waruga Mang Sukro ngajak Den Sukmawati pikeun indik tidinya. Sakedeungnya harita duanana geus eueuh di eta tempat manehna lumampah miang ka alam siluman mulang ka negeri buana lila tempat pamatuhanana siluman Prabu Cakrasena anu memang manehanana nu nyakrawati ngebahu denda di eta tempat siluman teh. Ngaso tia para mitra ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu datang ke alam siluman negeri buana lila harita kene Kangjeng Raja Prabu Cakrasena ngaluarkeun dirina tina Waruga Mang Sukro ngajan lelek di jadi kaayan bangsa siluman nu sagembleng. Sedeng ari Mang Sukro harita memang eling deui dina kaayan nu sabenerna. Halelemutanana balik deui ngan tetela manehna teu bisa naon-naon. Dirina ngalaman leuleus lungse taya tangan pangawasa lir kapupul bayu. Malah tanpa bisa ngelawan naon-naon diri Mang Sukro ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena diasupkeun ka jero panyara racun diasupkeun ka panyara nu pernah natukangeun wangunan karaton. Panyara racun nu mangsa heula jadi tempat di panyarana Den Sukmawati. Rengse ngasupkeun diri Mang Sukro ka panyara racun terus Kangjeng Ratu Prabu Cakrasena ngayakeun babala gempagan jeung Den Sukmawati. Babana mian dua aneh para wargi. Malum raja teboga rakyat raja teboga rakyat tepuguh hati sakumaha jangti tadi basa aja di pamatuhanana Nyimas centring keling memang dilaksanakan ku Kangjeng Raja manehna mikaheman jeung mikanya ka diri Den Sukmawati saperti mangsa ti heula samemeh aya kajadian Den Sukmawati mikeun tumbal dirina Nyi Euis terus saterusna Kangjeng Raja nurunkeun ilmu panemu jampe pamake ka Den Sukmawati. Namahan ilmu nuges aya namahan ilmu nuges nyampak pangarti nuges kumpul dina ngoning narima wiridan ilmu panemu ti diri Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Tetelana keur Den Sukmawati henteu baha manehna nurut jeung tumut kana sakur papatah jeung wejangan Kangjeng Raja. Pantes mun diri Den Sukmawati henteu baha pantes mun sagala rupa nurut lantaran najan kumaha manehna hayang tetep jadi jalma nu panggagahna pangsaktina. Bari jeung cita-cita tetep ngagedur yen manehna hayang bisa meruhkeun Nyi Titi jeung Nyi Darta
bari jeung bisa mibanda keris titisan iblis keris agemanana nu kiwari leungeut. Urang tuna kayan Kangjeng Ratu Prabu Cakrasena nu keur ketua namahan ilmu panemu Nen Sukmawati ayeuna urang caturkeun di pihak sejen. Nyi Titi nu peuting tadi ngudag diri Nen Sukmawati poharana langsana lain deui ngarasa keheuleunan pangna kitu lantaran manehna leungiteun udagan. Leungiteun laratan ngeunaan kayan Nen Sukmawati. Nen Sukmawati nu kumanehna diudag tetela teu kasusul. Najan manehna geus ngaluarkeun ilmu lumpat tarik jeung sagembleng. Sapeuting manehna kekeleyengan leuleweungan maluruh Nen Sukmawati tetela teu kapanggih keneh bae. Tug ayeuna dina mangsa pabeubeurang. Diri Nyi Titi cunuk ka hareupeun guha warudoyong pasir caringin. Reg manehna eureun sakedeung didinya alak ilik. Tumpa tempo tetela eueuh sasaha. Eueuh jalma saurang-urang acan tungtungna manehna ngarasa curiga. Boa nu dirusul asup ka jero guha. Eta sababna jeleng-jeleng dina 2 kali ngagajeleng Nyi Titi geus asup ka jero guha. Poharana gebegna harita keur Nyi Titi lantaran barang manehna aya di jero guha. Tetela aya hiji makhluk pikasieun tur manehna pohara apalna ka eta makhluk nu kiwari ngajadikeun tangtungan saurang wanoja geulis. Nyata pisan manehna teh sacara kabeneran ayeuna bisa dipanggihkeun jeung diri Nyimas Centring Keling. Nyimas Centring Keling nu geus loba dosa, loba nganyerikeun ka pihak manehna jeung kulawargana. Ayeuna keur nangtung sorangan di jero guha. Lila Nyi Titi gawena nangtung bari panon mencrong seukeut naker. Dibarengan ku seuneu amarah nu ngagegedur. Diri Nyimas Centring Keling ngagebeg ku ayeuna Nyi Titi asup ka jero guha padumukan manehna. Bari ayeuna geus aya hareupeunana manehna nu kakarabieu ditinggalkeun ku Mbah Cakrasena jeung Nen Sukmawati bet make ditepungkeun jeung Nyi Titi. Najan ti heula mah pikeun dirina Nyimas Centring Keling teu sieun teu keueung dipanggihkeun jeung Nyi Titi. Tapi ayeuna mah beda deui manehna make jeung rarempodan bujur sagala. Angeunna ngadak-ngadak turu naik kreng hapranjug jajantung ngadadak ratu. Pangna kitu ras diri Nyimas Centring Keling inget kana omongan Nen Sukmawati. Nen Sukmawati apan geus ngabejakeun ka manehna. Yen pangna Nen Sukmawati juduk kadinya alatan kateter jajaten ku Nyi Titi. Nyi Titi nu geus ngamilik cucuk kone tetela geus bisa ngelehkeun diri Nen Sukmawati nu matak manehna rada hemar-hemir. Make jeung sieun sagala rupa memeh prak. Najan arisanya nama teu kudu kitu lantaran bisa bae cucuk kene. Ku dirina moal naon-naon ka dirina moal matak binasa. Para wargi sadaya lila di pikiran memang kapikir. Yen diri Nyimas Centring Keling teu perlu kasieun jeung kaleulewihi jabati eta. Dikamanakeun kayan dirina nu salele ieu padami ka gimir. Atuh lamun ayeuna kudu sieun kitu bae ku pihak Nyi Titi. Eta sababna pok Nyimas Centring Keling ngomong. Sora ngoncrang mata katoreka. Ngahaja tawa kabeneran anika ka dieu teh Titi. Disebut ngahaja bisa, disebut henteu ge bisa. Mungkin sacara ngahaja, mungkin teu ngahaja. Tema Nyi Titi estuning teuning tayakakeun. Nah make mah kitu matak lieur ka kami mah kadengen oge. Ngahaja isina lieur. Ameh teu bisa mikir. Sing bener sih ngomong teh atuh. Nah ada bener ieu ge kuring ngomong teh apanan make sumut. Somong sia Titi. Jawab kepanasaran kami. Naon sababna make jeung nyebutkeun ngahaja pantes henteu ngahaja pantes? Naon sababna maneh make ngajawab kitu, make ngomong kitu? Ngahaja pantes ngingetkeun andika teh bangsa siluman jahat nu keur diteteangan ku kuring. Kuring boga kewajiban pikeun ngawara siluman jahat pantar andika supaya teu sangeunahna ngaganggu ka bangsa umat manusia. Teu dihaja lantaran anu asup ka dieu teh teu dirarancang ti anggalna. Ieu mah pedah we keur ngudag Nen Sukmawati nu leungiteun teris. Sugan aya ka dieu. Kekecapan Nyi Titi siga nu geus teu dipikir deui dapon disada teh sanyana. Asbun asal bunyi para wargi sadaya. Atuh para mitra sadaya ulah asma. Duh asal naon ya asma. Alah aduh para wargi sadaya ngaso lah ngaso.
Para mitra anu mulia, harita atuh Nyimas Centring kelinge nyarita deui. Kurang ajar sia. Omongan Andika tetela jiga nu janji ngaboe. Atuh da mun teu ngabe moal keur sora atuh ngomongi lain, dasar bangsa siluman jahat. Andika mah beuteung ngarti kana soal kitu-kitu acan. Siluman bodoh, siluman belegug, siluman tolol. Jadi Andika mending balik deui gancang kaluar ti dieu. Naon sababna? Lantaran ajan Andika keur neneangan kami, tapi moal kuat ngajaran kami mah deuleu. Beda kayan Andika jeung bangsa siluman, sia jeung bangsa manusia. Mun kudu taruh ngadu ilmu jeung kasakten tangtu diri anjeun bakal cilaka. Nu matak ingkah ti dieu. Kuring moal ingkah ti dieu samemeh nempo anjeun talu. Samemeh nyaksian anjeun eleh jajaten, bari janji moal sakali-kali deui ngaganggu ka bangsa manusia. Jadi kageuh rek tarung jeung kabeh ngadu ilmu. Bener, jabat eta kuring yakin. Yen si Sukmawati kaburna tangtu ka dieu, tangtu nepungan ka Andika. Minta bantuan ka Andika, nu matak ngarah kami teu gancang nibankeun hukuman. Gancang terangkeun, gancang bejakeun di mana ayana si Sukmawati dukun gejul. Eueuh, kade mah eueuh Nen Sukmawati. Eueuh. Jadi salah alamat mun anjeun neangan Nen Sukmawati ka dieu mah titi. Ku kituna eueuh hartina make nanyakeun oge nu matak mending gancang balik deui gancang. Moal bisa najan kumaha tetep kuring boga kayakinan yen tadi kaburna si Sukmawati tangtu ka dieu. Ngingetkeun yen diri anjeun sobatna Sukmawati dukun gejul. Gancang bejakeun di mana nyumputna. Aya kumaksa Andika teh titi. Kapas nu boga nyawa serep we nya. Ceuk aing eueuh setan sia. Pinter nyebut setan ka aing sidik sia setan mah. Genderuwo sidik sia jurig mah deuleu. Pinter kodek sia mah geuning. Nyata maneh hayang diwana ku kami nya. Maneh teh can bener-bener apal kana kaayaan kami meureun nya. Disangkana kami terek eleh ku pantar sia. Peda sia geus namahan ilmu panemu jampe pamake. Eueuh ti pabrikna ari siluman kudu eleh ku manusia mah deuleu. Rasakeun nya gempuran aing. Cek Nyimas Centring keling ngagorowok tarik bari jeung ngirimkeun serangan ti kajauhan. Ku jalan ngadorongkeun dua leungeun saharita wer kaluar tanaga dorongan pohara hebatna. Dibarengan ku gulungan angin sora mending ngageuweung harita teh para mitra sadaya ngahiung. Tapi nyititi teh cicingeun rikat nada serangan ti pihak Nyimas Centring keling. Bari ngadorongkeun dua leungeunna munajat kanu Maha Kawasa. Bari manteng kanu Maha Kawasa para mitra sadaya. Malah mah manehna menta tulung ka yang Sukmarasa gancang nyititi ngagorowok. Wes wer dua kekuatan tungtungna diadu meuning ngageleger harita cengkang Nyimas Centring keling. Ngajengkang ka tukang bari ngoceak tarik nahan ka nyeri palebah dada. Aduh, tobat. Ku kituna bari jeung usaha ose hayang hudang. Tapi teu bisa kaayaan manehna ripuhna keur. Sakitu kadijayaanana bangsa siluman teh geuning. Teu sangka geuning Andika bisa ojah deui. Teu sangka Andika geuning teu burung ripuh. Hayo geura hudang sia Centring hudang. Cek nititi ka kara harita para mitra. Atuh umur-umuran manehna ngarasa bunga seperti ayeuna. Menang hiji kabagjaan nu taya babandinganana lantaran dirina geus bisa ngelehkeun bangsa siluman. Aduh, teu sangka Andika ayeuna mah luhur ilmuna titi. Tetela Andika ti heula eueuh ti kabur teh ti panumukan Nen Sukmawati teh Andika teh ngagunakeun kasempetan pikeun ngulit pangarti nu aheng. Diajar ilmu nu bisa ngelehkeun bangsa siluman. Aduh ampun. Melas melis ceurik ka aya Nyimas Centring keling estu mata kuatir nu ngadengi. Ayeuna rasakeun pakarang ageman aing nya. Tangtu diri Andika bakal bener-bener eueuh daya jeung kakuatan. Sret nyititi ngaluarkeun pakarangna. Mangrupa cucu kone harupat kawung. Tempo ku Andika Centring, kami boga pakarang aheng nu yakin bakal ngalumpuhkeun ka Andika. Nyatana cucu kone harupat kawung. Nyititi nemong-nemongkeun eta cucu kone harupat. Siga nu hayang sidik sina katempo ku Nyimas Centring keling. Oh, nyata Andika kawas Nisanti we geuning nya. Andika nyekel pakarang cucu kone. Nganu Nisanti dijieun tina tulang ari nu anjeun mah tina harupat kawungnya. Teu sanga kana tangtu aya hasiatna meureun. Irah ka Andika panggih jeung Nisanti. Kamari tuluy nguudag ka dieu kuring kabur lantaran teu kuat ngajonanana.
bejakeun ka kami di mana ayeuna Nyi Santi. Moal bejakeun bari nage. Kurang ajar sia. War cucu kone harupat kawung dibaledogeun kana awak Nyi Mas Centring Keling. Nepi ka muter eta cucu gelung harupat kawung dibaledogeun teh. Sedengkeun diri Nyi Mas Centring Keling kayan taya daya. Leles lungse taya tangan pangawasa nu matak. Manehna lintang ti sabar jeung tumamprak kana kajadian naon bae nu baris tumiba. Nu baris kasorang ku manehanana. Ngaso heula para mitra. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Para mitra anu mulia, harita atuh kumaha akibatna. Des keneger keuna pisan kana awak Nyi Mas Centring Keling. Koceak Nyi Mas Centring Keling waceak. Aduh ampun. Les wujud wanoja mamalihan ilang ajang gelek wujud asli Nyi Mas Centring Keling. Nyatana makhluk katempo hulu wungkul dina kaya nu matak pikagilaeun. Aduh ampun, ampun Nyi Titi ampun. Nyi Mas Centring Keling nu katempo wujud sirahna buntung ampun-ampunan. Hayang dipikarunya ku diri Nyi Titi anu geus ngelehkeunana. Srog Nyi Titi nyamperkeun bari gancang nyoko cucuk gelung kone. Anu tina harupat nu tadi dibaledogeun. Sep diselapkeun dina cangkeng nangtung salila-lila bari mencerong ka diri jurig hulu Nyi Mas Centring Keling. Pok Nyi Titi ngomong, sora meni ngoncrang, bari anu ngadung wibawa jeung komara nu sanyana. Kumaha Centring Keling jurig hulu? Bener Anika ampun? Bener Anika moal deui? Bener kuring moal deui ngalawan ka Nyai. Moal deui ngaganggu ka manusia babaturan jeung dulur Nyai. Alah, buru-buru cagerkeun gancang cagerkeun Nyi Titi cagerkeun. Pok-pokan Nyi Mas siluman awewe nu katelah Nyi Mas Centring Keling. Mata kuatir nu ngadengi. Manehna sumamat melas-melis bari sumegruk ceurik. Tetela manen hayang dipikarunya malah janji cenah moarek ngaganggu deui ka pihak Nyi Titi sapara kanca jeung sadulur-dulur. Nyi Titi ge lain budak bolon manehna moarek percaya kitu bae nu mata pok tumanya. Bener Andika moal ganggu deui ka kami jeung ka dulur-dulur kami jeung baraya-baraya kami. Bener sumpahna ge sumpah. Sutanda Andika bener-bener rek taluk kalayan hayang dipikarunya. Jawab pananya kami. Sing bener ulah nu dikilungan. Gatuh kuring dijawab. Si katurek nanya ke naon. Aduh, ditulungan leles. Kuring yakin waktu samemeh kuring ka dieu tangtu leuwih teu heula. Nen Sukmawati kungsi ka dieu ku kituna muga anjeun daek ngabejakeun. Ka mana diri Nen Sukmawati ayeuna? Ada eueuh teu kungsi ka dieu Nen Sukmawati mah Nyi Titi sumpah. Bohongnya. Des Nyi Titi najongan kana beungeut Nyi Mas Centring Keling estu siga nu gemes naker. Kontan kociak denge kaya Nyi Mas Centring Keling anu haben disiksa ku diri Nyi Titi. Aduh ampun ya ngalah ampun Titi ampun. Ampun-ampunan diri Nyi Mas Centring Keling mangsa harita. Nyi Titi kalah beuki amekeun. Manehna terus-terusan nyiksa harita teh para mitra sadaya. Nepi ka antukna sora Nyi Mas Centring Keling les-lesan. Balasku terus ceurik jeung kokoceakan. Waktosna seep.